Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri parwargi kumandan ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengatana simkuring pada neraskeun jajar cerita Sunda saembar jago dina bagian anuka 20 hijina. Mangga der ka sadayana mararanco mancos. Der kanya. Si Murda jeung si Murdi kacidabungahna lantaran kakuatan nyilarasati jeung si Unai ayeuna mah bet jadi leuseuh. Kakuatan si Murda jeung si Murdi memang hebat. Ngajadikeun lawan teh disedot kakuatanana jadi leuseuh jadi leuleus. Cakakak si Murda harita seuri menikeun ka lelengakan. Kula ngarasa sugem euy. Lantaran anu geulis teh geus leuseuh. Mun geus kieu mah di euy, urang bawa we lah buru-buru ye. Bisi manten, bisi kaburu datang manten balad anu sejen. Ayo buru-buru urang bawa ieu anu geulis teh nu bahenol nerkom teh. Dewek dek dibawa itu nu gelis nyilarasati maneh mah Murdi bawa eta tah. Anu hiji deui. Yah burukeun ye. Si Murda ngagunakeun kacepatan gerakanana harita. Cerelat siat kap badan nyilarasati harita. Geus ditewa ku si Murda cerelat si Murdi geus sarua cerelat kap badan Unai oge sarua ditewaku si Murdi. Memang aneh. Ditewaku si Murda jeung si Murdi teh tambah leuleus nyilarasati jeung si Unai langsung leuleus taya tangan pangawasa. Leuleus geuning euy. Ayo cerelat. Harita si Murda jeung si Murdi ngacerelat sabari manggul nyilarasati jeung Unai indi tinggalkeun eta patempatan. Eta kajadian sakitu gancangna. Kajadian ngalumpuhkeun nyilarasati jeung Unai teh gancang pisan. Jalma sejen anu nyaho kana eta kajadian mimin asup ka eta lembur ngabejaan kabah raek sajeng ka amburara oge ka murid-murid anu sejenna termasuk Santara. Dua menit sabadana si Murda jeung si Murdi indi tinggalkeun eta tempat sabari mawa nyilarasati jeung Unai daratang. Babaturanana mimin datang kadinya di baturan harita si Acung Dudung barna malahan mah Santara oge datang kadinya. Mimin colohok lantaran didinya teh teu kasampak nyilarasati jeung Unai. Jalma jahat nyatana si Murda jeung si Murdi teu kasampak. Puguh wae mimin teh menikeun kasepa. Lantaran manehanana bakal diseusulan ku bareksa jeung amburara. Si Acung anu milupok nyarita ditujukeun ka mimin. Min, mana jalma jahatna? Dengan eueuh teh. Nu kakang da tadi mah aya di dieu. Cika-cika nama nyilarasati jeung si Unai teh ele jajaten buah-buah dibawa Kang. Wah, piraku dibawa. Kela-kela urang titenan heula ye. Urang titenan heula ye. Si Acung Dudung si Marna jeung Santara nitenan eta patempatan. Santara geus
boga taksiran yen Larasati jeung Unai tangtu dibawa ku eta jalma. Nyatana si Murda jeung si Murdi. Kepanjang mikir Santara mah langsung wae ngacodelat ngablesa tinggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Acung Dudung jeung si Barna katut anu sejenna masih keneh di dinya bae. Oke, ningalian urut tarungna Nyi Larasati jeung si Murda katut si Murdi. Ya sabadana nitenan eta patempatan. Kasimpulanana si Acung boga keyakinan memang Larasati jeung Unai teh dibawa ku eta jalma. Wah, moal bener ya mah ya. Ayo urang endit ninggalkeun ieu patempatan, urang susul eta jalma teh. Tangtu Nyi Larasati jeung si Unai dibawa ke eta jalma. Ayo bro euy, hiap, codelat. Acung Dudung jeung si Barna ngacodelat tinggalkeun eta patempatan. Ari Mimin brek hari tak Mimin teh ngarumpuyuk. Asih Lalas jeung Sasa Arika tulungan ka Mimin. Ngabeberah hatena. Sangkan tetep tenang, sangkan tetep. Larasati jeung Unai mah moal naon lantaran Santara geus ti heula ngudag ka dua jalma jahat si Murda jeung si Murdi. Sok asih harita cumarita ditujukeun ka Mimin ngabeberah hatena sangkan teteg. Tenang we atuh ce, da moal kunaon? Pantos diudag ku Kang Santara anu elmuna pinunjul. Oge Kang Acung, Kang Dudung oge Kang Barna oge. Ngiringan ngudag, tenang we atuh ce. Mimin kalahkeun Kang Inghak. Manehanana ceurik asa ngarasa salah lantaran Mimin teu bisa nulungan kanu jadi dununganana. Keur kitu torojol murid-murid anu sejenna. Tumanya ka Mimin. Mimin mah boro-boro bisa ngajawab. Ngan asih Lalas jeung Sasa. Harita ngabejakeun kitu kieu. Ya tungtungna nama anu daratang teh murid-murid anu alalanyar di dinya. Baralik deui bebeja ka Bahreksa jeung ka Amburara. Ogowe Bahreksa jeung Amburara teh menikeun ka repkeuneuk rai bias. Bahreksa ngarasa ambek ka Mimin lantaran teu bisa ngajaga jeung ngariksa ka Nyi Larasati. Tapi Amburara sadar kana eta kayaan. Mentah kitu oge Larasati teh eleh elmuna jalma jahat teh pinunjul. Dalamun menang mah tangtu Nyi Larasati teh bakal balik kalawan salamat. Mimin asih Lalas jeung Sasa geus balik ka paguron. Keur dibeberah bae kitu dibeberah ku babaturanana. Bahreksa nu tadi ngambek ayeuna mah manehanana teh rada tenang dibeberah ku Amburara. Ari geus kieu kudu kumaha ambu. Si Yai tangtu bakal diroga hala ku eta jalma teh. Cing tanya ka si bibir saha garana eta jalma teh. Da si Juren jeung si Ebel atawa lain eta teh. Dan hukum si Tarung jadi bapan si Juren jeung si Ebel eta teh. Lain cenah. Abah lain. Aya deui jalma sejen eta teh bah. Aya deui jalma sejen. Ari ceuk keterangan Mimin mah nu katelah si Murda jeung si Murdi cenah mah eta teh jago kembar eta teh. Manehanana elmuna sarua, kemampuan silatna sarua hebatna. Sakomo mun narajang babarengan mah wah piheseun. Ilmu panamu jampe pamakena memang luar biasa eta teh ba. Ari geus kieu kudu kumaha atuh ambu? Na urang kru cicing wae kieu. Nyakeun bae ayeuna mah. Santara jeung anu sejenna pan keur nyusul. Sugan we atuh kasusul. Jep harita Bahreksa teh repeh.
nyawang kena kejadian anu bakal datang dikira-kira dicipta-cipta wae ku manehanana mun seug teh mah nyina rasa di rogahala atawa digadabah kana kahormatanana kang tuna bae bahreksa teh bakal hanjelu pisan. Pamikiran Amburara ge sarua bisi teh mah digadabah kahormatanana ku eta jalma. Mangkaning anakkan hiji-hijina dipupusti ku Bahreksa jeung Amburara. Senekeun mangsalam dina waktu harita beki burit bae tonggeret masih kene reang di sadadapat tembalan jeung pada baturna. Mangsa alam berang bakal ngalingkup jangjang peuting bakal muka. Rep mangsa alam tetungtung nama reketek poe. Mangsa alam berang teu diganti ku mangsa alam peuting. Bahreksa Amburara asup ka jur imah. Murid-murid Bahreksa jeung Amburara ge arampih ka kamarna sewang-sewangan. Bahreksa jeung Amburara munajat kono kawasa. Sangkan aya senjata pitulungan kanu jadi anakna Nyi Larasati jeung muridna Unai. Sarengsena ngadua Bahreksa jeung Amburara teh diuk deui tepas nungguan. Bisi teh mah aya nu balik ngalaporkeun ngeunaan si Murda jeung si Murdi na kapanggih atawa henteu. Di tempat sejen kacaritakeun aya 2 urang jalma harita gacolelat asup ka eta lembur. Nyatana asup ka lembur Cimalaka. Cerilat. Gerakanana gancang pisan. Dina kecepatan gerakan anu luar biasa eta. Gancang pisan asup ka eta lembur. Cerilat, cerik. 2 orang eta jalma teh pancuh nangtung di buruan imahna Bahreksa jeung Amburara. Saha eta jalma teh para kaum dangu? Tetela eta jalma teh si Jured si Ebel. Sedangkeun 2 batur nama dan asup ka eta lembur ngahaja nu duaan mah nyatana si Gacor jeung si Udat. Aya di sisian lembur. Manehanana bet panasaran cenah hayang ngurilingan eta lembur. Bahreksa jeung Amburara curinghak, sedangkeun murid-murid anu sejen oge curinghak. Kedatangan 2 cirim eta geus teu asing geus teu bireug pikeun Bahreksa jeung Amburara anu datang teh si Jured jeung si Ebel. Cakakak si Jured harita seuri ngalengak we eta seurina teh lelengakan jeung di ngandung kakuatan batin anu rosa. Aduh bisa batuk gebel euy. Hei Bahreksa. Hei Amburara. Hei Shantara. Dewek datang deui ka dieu. Sejabal hitungan lantaran dewek ele tarung Gusia Santar. Ayeuna datang deui aya ngajajal kena kemampuan ilmu silat ilaing. Atawa anjeun Bahreksa tok adu hareupan jeung kula. Tangtuna bae bakal dijajabkeun ka akhirat. Bahreksa Amburara rikat keluar ti imah. Sedangkan murid-murid anu sejen oge sarua keluar. Alahan maningker kanuduan.
Cerilat Bareksa jeung Amburara langsung ngacerilat kadeketan ka si Ebel jeung si Jured anu harita ngabedega. Di tempat-tempatan nyatana di paguran kilat sancang aya obor. Tok tenajan eta obor teu jauh. Tok dipasang harita di deketeun eta paguron malahan mah dihareupeun imah Bareksa oge aya obor. Bareksa pancunang tung dihareupeun si Ebel jeung si Jured. Amburara oge sarua. Pok Bareksa tumanya ka si Jured jeung si Ebel ngeunaan pamaksudanana datang ka dinya. Hei Ebel, Jured, aya naon? Anjeun teu beut datang di ka dieu, aya naon? Dewek hayang tarung jeung Santara. Jeung dewek hayang papagi jeung anu geulis nyatana Larasati. Larasati rek dijadikeun pimpa panjikanan ke dewek. Rek dibawa ka pademokan dewek. Mana Larasati teh? Bareksa, mana? Datangkeun ka dieu. Si Nyai eueuh di dieu. Mun anjeun panasaran mah sok, maju. Kula ge sanggup ngalawan anjeun mah. Wah, sombong anjeun. Pan urang teh pernah adu hareupan. Tangtuna bae anjeun teh bakal eleh. Tong bereneng ku dewe. Ku si Ebel ge tangtu anjeun teh bakal ngacurah roh modar tadi dinya. Ngajampana jadi bugang. Tong sombong. Poe kamari beda jeung poe ayeuna. Poe ayeuna beda jeung poe sukan. Jalma mah keuna ku apes teu salawasna unggul. Tang tuji mangsa mah bakal keuna ku apes alias ele. Dewek mah moal ele ku panter ajeun mah Bareksa. Sor lah. Sor. Urang mimitian tarungna. Bel. Jangan euy Narasati. Asup ku jero imah euy Bel. Buru. Lantaran tugas orang mah mawa eta waroja. Siap Kang. Cerilat. Si Ebel langsung harita ngecerilat asup ka imahna Bareksa. Tapi Amburara ngahalangan cerilat cerik pancunang tung halangan si Ebel. Nyatung tung nama harita. Bareksa Amburara teh tarung jeung si Ebel. Sedangkan Bareksa tarung jeung si Jured. Jurus-jurus anu pinunjul harita digunakan ku Bareksa jeung Amburara. Jurus-jurus anu digunakan ku si Ebel oge jeung si Jured sarua. Ilmu sirna bobot mah karang durma digunakan. Sambar nyawa samudra tihtir oge sarua digunakan. Tetela Bareksa jeung Amburara memang lain tandingan si Jured jeung si Ebel. Dinaji mangsa si Jured harita ngasup ke penerajangna keuna pisan kana dadana Bareksa. Yuk cepet. Bareksa harita ngabangkeung ka tukang. Cerilat. Si Jured harita langsung narajang de ngagunakeun elmuna disebut karang durma. Atau puguh bae harita. Serangan demi serangan si Jured memang luar biasa. Nengal di bae seranganana. Ayeuna mah kana carehamna Bareksa. Yuk cepet. Bangkeung deui Bareksa harita ngabangkeung. Itu jeung kitu bae panarajangna. Lantaran panarajang anu digunakeun ku si Jured teh karang durma jeung samar nyawa. Langan gatuh kencana si Jured. Nekan butbat ka itu ka dieu. Anu sabut samar nyawa teh memang sakali nyamer mun teh mah eta panarajangna si Jured atau si Ebel teh bakal nyamer kana nyawana Bareksa jeung Amburara. Kajadian sarua Amburara geus kabeunangan ku tilu runtuyan panajangna si Ebel. Ngajedak, ngecekok, terus ngagebrok kana dadana. Amburara ngoceak lantaran panajangna si Ebel teh karasa pisan panas. Jurus anu digunakeun ku Amburara jeung Bareksa rampak sajati, kepret sancang, kilat sancang jeung tanggelan sancang digunakeun, tapi tetelan teu matu.
ngan saukur ngacarik jeung menurut ka tukang salengka si Jured jeung si Ebel, sedangkan Bareksa jeung Amburara mundur nage aya kana tilu lengkahna. Ragatek Bareksa ngawatek ilmu rampak sajati tahap kagenep langsung digunakeun barang jeung jurus kepret sancang. Ngageleter dua lengan Bareksa, Amburara geus sarua ngageleter dua leungeunna harita gunakeun jurus rampak sajati jeung kepret sancang. Eta jurus memang geus digunakeun ku Santara. Jadi si Jured jeung si Ebel geus bisa nyaho. Kakuatanna memang sakitu rosana mun teh mah ngajodo eta ilmu teh jeung anu ngagunakeunana. Cerena si Jured harita narajang, si Ebel geus sarua harita ngablesat narajang. Bantrokan dua kekuatan geus teu bisa disingkahan deui. Gedog das, cari jeug. Bareksa mundur tilu langkah. Heu gedog das, jebrot cerbet cedak. Amburara harita ngacengkang gatukan kebenangan ku penerajangna si Ebel. Rekat Amburara mancukeun tangtunganana. Akaraga nangtung harita geus ngablesat di bae pinduan runtuyan penerajangna si Ebel. Ngagunakeun jurus samudra tihtir, sakali ngejebrod oge sakali nembrag oge, tangtuna bae Barara bakal paragat nyawa dina waktu harita. Itu cek ijiran si Ebel. Tapi tetela Amburara oge masih keneh kuat nahan eta nahan eta serangan ngagunakeun jurus kilat sancang. Setiap ditarajang ku si Ebel teh Amburara ngacurelat jeung ngacurelat bae pindah tempat. Kitu jeung kitu bae. Anu antuk nama si Ebel teh ngerahkeun kakuatan kacepatan gerakanana nyusul kena gurak-gerikna Amburara. Ari murid-muridna Bareksa jeung Amburara teu wanian ikut campur teu wareun ilu biung lantaran can aya parentah ti Bareksa jeung Amburara. Anu teu ka mana-mana teh nyatana Ucos jeung Jurna. Eta mah teu ka mana-mana cicing di dinya. Ucos jeung Jurna oge aya nyaksian kana lumangsungna tarung. Ucos jeung Jurna teu wanian gagabah lantaran ilmu pangawruh si Jured jeung si Ebel teh hebat. Tomboran yang batur Bareksa jeung Amburara oge kadesek harita ku si Jured jeung si Ebel. Ningali kitu Ucos harita ngagurawo kandaruan. Kepaduli rek kitu deui kieu sok sanajan dicarekan ku Bareksa jeung Amburara oge. Anu jadi murid mah kawajiban nulungan kanu jadi guruna. Sok sanajan nyawa anu jadi taruanana. Gorowok Ucos harita ngagorowok sangkan narajang ka si Jured jeung si Ebel. Narajang euy tarajang, serang. Cileng, cerenat. Harita aya 10 urang langsung narajang ka si Jured jeung si Ebel. Bodog benikeun ka sing hariuk bang baraan. Tapi eda si Jured jeung si Ebel teh manihanana tetap tenang dina sikapna. Hiuk leplos, hiuk jebet. Harita tajonganana keuna pisan kana dadana. Muridna Bareksa anu narajang gagabah. Hiuk hilak bos. Ebel harita ngakiwar jebrod. Dengan kencana keuna pisan harita kana bibirna muridna Bareksa. Murid-murid anu sejenna oge sarua sing koceak kabunangan ku panerajang si Jured jeung si Ebel. Dina kayaan kitu, si Gacor jeung si Udat asup ka dinya langsung narajang ka murid-murid Bareksa anu narajang ka si Jured jeung si Ebel. Samemeh tapi ka si Jured jeung si Ebel oge geus ditahan, geus ditakis malahan mamalik narajang si Gacor jeung si Udat. Memeh tapi eta serangan teh tenggelan si Gacor jeung si Udat keuna pisan kana irungna murid Bareksa atuh ngagejrot kecapna menikeun ka ngagejrot. Koceak gedebut pula hek we. Sakabeh anu narajang nyatana 10 urang teh langsung ngagoler tapi can bae ngan saukur kapiuhan. Ngan lamun dipindo deui mah watang tu bakal binasa dina waktu harita. Cilang. Murid-murid Bareksa anu sejen oge laluncatan aya kana 20 urangna ningker ka si Jured, si Ebel, si Gacor jeung si Udat. Tapi pikeun si Jured, si Ebel jeung si Gacor jeung si Udat hal eta teh babeureun pisan. Lantaran lawana atawa musuhna takara diajar ilmu silat. Numatak si Jured dengan saukur ngageblikeun suku katuhuna kana taneuh geblik wer.
Areta sejurid muter awakna di Jomantara. Sabada ngageblikan suku katuhuna. Eta petempatan tengah rayeg. Atuh murid-murid mah rek saharita aya nu sing tolonjong. Aya oge nu ngagubra ka tukang jeung rea-rea deui. Si jurid ngalayang Jomantara sabada kitu mah kalayang turun ka handap. Baluk karena memang hebat sabada kena taneuh. Murid-murid bahrek saharita sing kalayang sing kolayang ka tukang. Jedak kena tangkal kai, jedak harita kena panto paguron, jedak ka itu, jedak ka dieu, rat seleng pokona mah pikawatireun. Sing keureuwok handaruan. Eleuh waktosna parantose para kaum dangu jeung kantun ka sedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.